Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zina utawi ikilah iki kusuji kitab hala tetep ing dalam mertelakeun zina. Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat, wa min alamatis saah kasratu waladiz zina. Tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat, loba anak zina. Insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae, kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela, mabok geus merajalela zina sepuhara jasa. Ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae tah. Lain eueuh kiai ja kiai da zina. Lain eueuh kiai ja kiai na ge mabok. Emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok. Nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun. Atuh cak kiai na ge lamun mabok nu mabok kiai balaya. Geus coba kiai cenah bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget. Mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing. Aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi, sangat silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai. Saya kesini mau tanya sama kiai, saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong, bagaimana cenah kiai? Ih budak kudu dibodem ieu budak. Sakai kiai goblok ge. Nyaho kula lain hiji, sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustad? Ada berapa? Ada banyak. Siapa? Dibejakeun nya A, B, C, D. Oh. Jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi. Daetan mantak nenggak heula geus jana atuh tenang cekana. Nyaho kula. Disebutan punya rekannya teh A, B, C. Mantak kurang geus nyaho jasa. Lillahi ta'ala lain lalaga. Allahu akbar. Atuh kumaha teh nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu. Nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai? Masyaallah kari dia siku kabalingar teuing cak hate. Atuh dek naon nganasehatan batur aya sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh. Aya kos kitu sagala badak. Lamun kula ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu. Oh bagus. Nyaho padahal mah hate. Di kiai diadu cenah muludan naik kiai anu. Oh bagus. Tetep bagus bae. Tapi nyaho hate mah oh geus pernah dicaritakeun teh sugan kula geus tobat cak hate teh kitu. Nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha. Masyaallah. Inggis bentek atuh eueuh dasar ka masyarakat. Geus kieu bae. Itu ja kiai na mabok atuh kumaha? Kiai na mabok. Kos polisi nangkep sakitan mabok polisi geus beres asupkeun ke penjara beres gasupkeun nyana mabok. Saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia goblok udah coba eta polisi eta kos kitu sajeuna ge moal bejakeun pokona nyaho aing 155% nyaho. Nyaho jasa tapi teu sakabeh polisi kos kitu aya nu bager. Mana anu bager nyaho kula nyaho. Aya seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun, Pak Kiai saya silaturahmi, di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum. Emang kenapa? Saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak, istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia, saya anak angkatnya, kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa, jadi ini harta banyak. Saya ini anak angkatnya tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana? Di sekolah itu mah buka bapak mah tuh nggak ada. Ya nggak apa-apa caknya. Tapi ini harta harus dikemanakan? Saya akan tasaruf ke cak otak kula. Eleku polisi anak ustad.
anak ustad beribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae kukula. Hebat eta teu daekeun. Berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun ka jeung kuku mah ge eta tinggal dicokot doang ku nyana. Jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge. Nyana anak angkatna bapana maot pamajikanna geus ti heula. Tinggal sanyana-nyanana doang mamang eueuh uah eueuh nyana bebeja. Tinggal sanyana-nyanana doang nyana polisi atuh matak naon dilegleg ku nyana. Tapi aya imanan. Teuh. Kula datang ka Rimbasak. Oh, cakat teh berarti tasawuf di polisi. Berarti polisi. Iya tuh nu kiai. Yazilah hambalaya. Masya Allah karim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min maradi azaniyatu ari awewe anu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kulla wahidin saban sahiji minhuma ti lalaki jeung awewe anu zina teh 100 jalda 100 jilidan. Teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia. Sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP. Geus teu aya urang manuturkeun Belanda, Amerika, Yahudi. Masalah, ayo baik guys, ayo betah mah. Kerja ditakeun Quran majilid. Ketika negara tengah jilid bakal ditanya nggak di akhirat? RT, aduh, aya naon? Nabi malah teu daya teu upaya bobog sia. Masyarakat sia aya nu zina, nyaho sia? Atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage. Kunaon sia henteu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Kan kula mah boga atasan kepala desa abdi masa pira pamong salur sia Juned panggil Juned lurah yaho masyarakat sia nu zina terang kunaon ku sia teh ditindak sesuai jeung fajlidu kulla wahidin minhum jalda 100 jalda kunaon